Bismillahirrahmanirrahim. Terus mana teh yusqauna diberi inum itu jalma-jalma hade ahli surga mirohiqin tina arak anu bersih manungan khomrin tegesna arak kholisotin anu bersih minad danasi tina danas tina naon danas teh kokotor hartina teh makhtumin anu ditutupan ala inaiha kana wadahna itu arak la yapuku anu moal bisa ngalaan khotamahu kana tutup-tutupna itu arak saha illahum kajaba jalma-jalma hade ahli surga janten engke teh ahli surga teh bakal dipasihan cai minum air minum tina arak di surga mah arak teh halal teu naon teu haram beda jeung ayeuna di mana di dunia arak teh naon haram walau setetes jadi arak mah arak di dunia walaupun setetes itu haram dikonsumsi haram diinumna najan teu ngamamokeun da satetes paham teh pajak DLQ nanti di akhirat di surga arak teh naon halal bahkan arak di surga mah beda jeung arak di dunia deui bahasana gen rohik teh adalah arak anu bersih tina kokotor anu henteu matak ngamabokeun arak di mana mah di surga mah beda jeung arak di dunia lamun diinumna loba teh kalah kanaon mabok. Nah arak di surga mah teu matak mabok. Terus Allah teh nyipatan arak di surga teh makhtumin anu ditutupan. Berarti arakna teh dina wadah tuluy ditutupan henteu naon henteu dina wadah tapi teu ditutupan. Semacam botol dina botol oge sok eta botol teh sok dinaonan ditutupan jeung deui cenah moal aya anu bisa muka kana eta tutup kecuali eta ahli surga jeung deui cenah ieu arak anu dibahas dina surat naon ieu teh Al-Mutaffifin ayat 25 sanes arak anu dina walungan pan di surga teh bakal aya walungan arak tah sanes arak walungan ayaan arak anu dicaritakeun dina ieu ayat mah tapi arak dina wadah we arak anu dina wadah anu ditutupan jadi aya arak sungai arak di surga teh aya deui arak dina wadah anu ditutupan benten deui anu mana kabehna hanana ogen baik itu arak anu dina wadah anu ditutupan atawa arak anu dina sungai di surga kabehanana oge henteu matak ngamabokeun jeung teu haram dikonsumsina enak seger senau karaosna teh kitu tah deal.